kerusakan Yasrib, keluar ada peperangan, bakal perang ke bakal lain lalagaan. Kuari kakarak Yaman perang, Turki geus dihajaran, kemarin Libya, Suriah, eta kan sarua jeung penjajakan. Coba negara-negara Islam teh geus Baghdad, kemudian ayeuna Suriah, kemudian ayeuna Yaman, kemudian Turki dan lain-lain sebagainya. Nu kuat eta cuman sekedar Iran Syiah eta kan henteu sedahsyat ahli sunnah wal jamaah. Ya nama kan bisa diputer. Tah, kualantaran sakitu eueuh nu gagah atuh kan berarti. Nah, masuklah ke Madinah sebab sumberna kekuatan Islam adalah di Madinah. Nabi ya di Madinah. Mulai keluar peperangan wa khurujul malhamah fathul Konstantinia. Keluar peperangan Madinah, terbukalah Konstantinopel. Menangnya. Kamari geus dia kaluhurkeun huruna raja Konstantinopel. Nah, engke negara-negara anu Konstantinopel bakal muncul. Berarti negara Romawi muncul kembali. Kemarin diacungkeun di Rum Romawi. Terus di Iran makan geus hampir maya naon katengana 50-50 kan, Kristen ambalaya, Yahudi loba. Terus di Mesir atuh geus sarua acak-acakan mantak acak-acakan ge eta teh kapan isme Yahudi. Terus per detik ieu can aman kan di Mesir. Suriah kitu kayak karena negara kuat kesunianana hajar. Nah, terus kuada tangka ayeuna wali-wali Allah tembak, ulama tembak. Tinggal aya nu barariasa bae. Geus hancur kitu boga kekuatan. Tuh, di urang mana kekuatan gua di Indonesia. Perang urang bari bisa ngalawan jeung Malaysia. Sebab naon? Dideuleuh tina main bola. Main bola teh lain sakadar permainan biasa. Lain sekadar permainan biasa, ente mah neuleuh sekadar permainan biasa lain. Ente teu nyaho sejarahna. Lain sekedar permainan biasa. Baheula Indonesia ngalawan Malaysia sakicep. Di zaman Andi Lalah, di zaman di zaman Aswadi Idris, di zaman eta wah. Pokoknya sakicep, tapi kuari urang ngalawan Malaysia ge seseleh. Ngalawan Thailand baheula mah sakicep, kuari seseleh. Ngalawan Korea pernah Indonesia menang jeung Korea, bahkan diangkat di internasional. Kuari jeung Korea elehna ge Indonesia teu kurang ti 12. Di deul eta teh lain lalagaan. Di dunia olahraga teh aya motif. Alhamdulillah. Malah sangu mah murad marit sakitu ge nu masakna aya 12 lembur. Tah eta tanda ka dieu teh lain dek zikir-zikir amat. Abi nu jelas mah urang boga kanikmatan kesejukan batin. Zikir urang sorangan memeureun mun zikir kos kitu moal kuat. Di samping moal kuat atuh moal ngeunah. Sebab atuh zikir sorangan mah lain deui komo ti penting geus culak-cileuk bae. Jadi urang kabawa ku ahli Allah nu halaladi ulah disangka nu hariruk doang nu hadir nu pararae ge ratu halaladi ante kadeuleuh we ku urang mun kadeuleuh atuh sieun harapanana eueuh deui hayang diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur diaku murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Kudis seru belah dieuna pisan urang contoh Kangjeng Nabi mah pelebah syariat nama atuh wajib kabeh pelebah hakikat nama atuh saha nu bisa nyontok ka hakikat Kangjeng Nabi nu babaturanana ge malaikat Jibril urang mau babaturan teh jurig
amang-mang urang kuntianak babaturan teh paling rendah jin dihandapeun tangkal kayu caringin paling rendah eta. Nah jadi urang belah dia nama nyonto para wali Allah khususna Syekh Abdul Qadir umumna para wali-wali mulai berbagai tarekat anu dikembangkeun di dunia julukan ngaranna beda-beda tergantung kumaha anu nyiptakeun jalan baik Ripaiyah, Utsmaniyah, Samaniyah, Satariyah jeung sajaba-sajabana terutama Qadiriyah wadang sabandian paling loba di dunia intina mah sarua nu mamana ge yang nu penting mah mu'tabarah aya guruna jeung silsilahna nu mere petunjuk soal jalan-jalan ke Allah melalui jalan khusus nu aya larangan-laranganana kabeh sarua pembersihan batin nu bentuk ngaran naon bae tarekat eta sarua hayang wusul ilallah melalui pembersihan batin ulah cinta dunia cinta makhluk nafsu syaitan nu dileungitkeun teh eta bae nafsul lawamah nafsul ammaratu bisu dipikeun narik nafsul kamilah nafsul radiyah nafsul mutmainnah nu dina Al-Qur'an dijelaskeun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nafsul mutmainnah he nafsu nu anteng tentrem tenang ka Allah eueuh lurak lirik ka sisi ka gigi neuleumio teu kasuat-suat hate neuleuh apan sa kos neuleuh kadal bae neuleuh inopa gitu kene neuleuh urang Lampung nu putih teh nu nongtot susuna teh teu tiis bae biasa mutmainnah ka Gusti tentrem ka Gusti cek Gusti hei nafsu mutmainnah irji'i geura balik maneh irji'i balik geura ka ditu urang titah baralik ke kabehan ila rabbiki ka pangeran anjeun radiyatan mardiyah ridho tur dipikaridho ngeunah teu hayang nanaon neuleuh nanaon ge ambung hiji we Allah tentrem bisa ngomong doang kan urang kitu teh bisa ngomong doang eusina di jero nafsul mutmainnah teh aya genep hiji al-jud wa tawakkul al-ibadah al-khasyah tah eta lah di jerona nu kudu diteangan lamun urang bisa nafsu datangkan nafsul mutmainnah geus pokona mah ngeunaheun ibadah teu nu dideuleuh iwati Allah urang mah paneuleuh mio neuleuh sekupi aju timbul pertanyaan sabar duit ya teh
saulitan teu ku aing jol bae babaturan ngobrolkeun mio jeung sekuk atuh babar eta mah eta mah atuh baheula mah memang 3 juta DP na ku ari mah 500 asal KTP bae 500 ge diutang ayo ge berangkat kaganggu di jero hate teh gersang resah begitu sholat Allahu Akbar mio hatu teu tentrem cek Allah pan siapa sholat gitu amat pan sia di kiai-kiai ku batur di ustad ayu itu onam tuh mau pedagang jeung pemerintah emangnya nama pinarakaan teh mah irona mio meureun dari apaan sa sabar duit teh pamari teh mah ka Cimone ge ditu pasang DP nah sabar duit kan DP na 15 juta blon budak Masya Allah itu begitu sholat Allah apa sa kredit terus selanjutnya karari itu baik mun urang terus kos kitu tah nu hayang jadi bupati nu hayang naik pangkat nu hayang naik gaji dan lain sebagainya pada desak-desak di jero hate tetep ceuli datang ngeunaheun bae kita salat moal bisa kaganggu ajujeuna tu ulah salat lain ulah salat terus bae ngan ulah sok haju wawaliana can datang berarti sia tuh kudu kumaha tuh kiai kudu ulah keluar mulai mun urang hayang ka Allah pasti urang ngajauhan ti dinya ngajauhan di dinya teh ngaranna uzlah jero kamar skocian kamar cek pamajikanana paingan ka haji sok ngoncian bae eta meureun cek kiai uzlah tanya kaji emang eta di jero kamar bae emang uzlah tanah saya polisi goblok bari sia agih utang tama atuh lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan teh pokos kitu jadi sanajan ngasingkeun diri aya motifna beusi aya hansip si aya polisi atuh lain deui terus urang ngadeukeutan ka Gusti Allah dengan cara ngabersihan batin mulai ke nyai-nyaya geus ka dituna moal daek ngridit lantaran gangguan moal daek ngajukeun proposal haram cik ahli tarekat ngajukeun proposal teh sebab dedeuketan jeung dunia ngajauhan ka Gusti Islamun aya kiai ngajukeun proposal eta teh lain kiai akhirat kos kitu teh kiai dunia terserah teman dituturkeun mangga deuk teu kanya sakadar nyaritakeun aya kiai ngridit lain kiai akhirat berarti kiai dunia sakadar nyaritakeun deuk dituturkeun mangga deuk teu sek bae bakal akur ke dongeng jeung nu ngridit Assalamualaikum Waalaikumsalam ye mobil si anyar ngaridit karek saminggu nu mang haji mah geus sabulan tah akur beda poe doang tah akur di mana sia showroom mana ngobrol akur bakarna tah akur atuh berarti dunia kene Assalamualaikum tadi geus kebal teh kau panggil itu pan keur ngabangun alhamdulillah turun proposal sebarang turun di turun 100 ngajukeun mah nu turun aja 70 nu 30 ka mana meureunnan eta mah ku dedemit meureun ye pugut
utama ngaji ge eukeur 2 kali teh kalau proposal sarua teh 100 turun malah 50 nih ada demit teu derajana teh mah tuh akur ngobrol tuh moal jauh ti obrolan nu kararitu tapi lamun jeung ahli Allah beda bakal ngobrol moal ngobrolkeun nu kitu ngobrolkeun teh cara dumadeheus cara dedeketan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hese horenganan ibadah jalur eta teu hese teu naon tergantung kumaha bagian ti Gusti Allah. Lamun boga bagian ti Gusti Allah gampang atuh jaka bege diatur ku Gusti. Ngan paling rendah nama kitu atas di kitu at-tasdiq wa taslim panghandap-handapna bagian mah ngabenerkeun jeung pasrah sakitu pasrah ka ahlina bahwa aya nu bisa cinta ka ahli geus urang pasrah jeung cinta ka ahli Allah urang bakal dihijikeun ahli Allah Subhanahu hese urang nuturkeun Tuan Syekh Abdul Qadir bagi jelema anu henteu masantren nu masantren ge arese gese urang mah tasdiq wa taslim bladieuna ka guru-guru urang nu solihin hese urang mah tasdiq wa taslim geus bae nyana manu ibadahna lain ku hawa nafsu bener-bener ku nurani lantaran sieun ka Gusti Allah terek masinikeun kumaha-kumaha nu dipasinikeun di dirina sieun ka Gusti beusi salah mentak tindakan-tindakanna lain tina hawa nafsu teu kudu kumaha ngan ke tipe-tipe ahli Allah macem-macem tergantung kumaha diberena ku Gusti aya nu cumplang-campling bae lempang teu puguh dumuk aya anu pipindahan bae engkena ti hiji kampung ka kampung ti kabupaten ka kabupaten aya nu anjreg bae teu kanyahoan ku sasaha ti loba omong aya anu biasa nyana dakwah luar biasa teu mamrih kacape ngan tilok daekeun make tarif hari tilok make DP kos kitu mah tilok bahkan dibere ge leungeun katuhu kekepret leungeun kencan mangampana gitulah ahli-ahli Allah sepanjang masa satungtung dunia can kiamat aya bae ulah kaget tinggal sing hade dideuleukeun ku urang baik anu selalu musafir maupun anu pindah-pindah nu anjrek jeung sajabana titip lamun kapanggih jeung jelema nu kitu hate urang lempengkeun ulah aya suuzon bae geus urang bakal katutup jeung kahijab tembongkeun ke bakalna beuki turun ibadahna beuki kurang giat beuki kadituna teh teu bagus tingkahna gitulah komo datang kang nganyerikeun ka ahli Allah man azali waliyan faqad azantuhu bil harb saha jelema nu nganyerikeun ngahinakeun ka wali aing cek Allah teu kudu nyana kukumaha aing langsung nu bakal ngarusak
sebab aing cinta ainyana bendu bahaya Allah bae cintaeun mentak diangkat jadi wali kunaon atuh ai si eta keuleuh asih ade geus kasasah ge urang mah geus ulah suzon bae sing bagus teh kitab nu kurang dibaca teh kitab para wali pikihna mun lain buatan wali moal bisa loba karangan-karangan dokter Andes, profesor, doktor lainna kaluaran Al-Azhar baca ku urang. Aju bosen bae geus teu hayang. Kula sering dikiriman kitab-kitab alalanya rasal dibaca, bae bosen sakumaha maca koran bae. Eueuh mah nitan. Tapi coba sapinah dibaca ku urang dibulak-balik kebalik deui baca deui bolak-balik deui tanya kiai kunaon bolak-balik bae tong macana teu harti-harti paingan atuh riat coba ge teu bisa dilegitkeun ku urang takrib naik Fathul Muin komo naik ka Fathul Wahab ikna komo ieu mah ieu ieu mah atuh kitab anu luar biasa embahna kitab ieu mah anu boga anak buahna ka dieu Fathul Wahab kemudian Fathul Muin di kitab nu kurang dibaca nu entak lain kitab leutik-leutik Minhajul Talibin kitab luar biasa ieu kurang-kurang nama moal kuat maca kitab ieu mah boro-boro macana nu ngadengekeun ge hajuna rundutan bae teu kuateun nya kitab ieu mah lain lalaga asa kieu geus make kopi sagala masyaallah teu sama atuh kitab wali dibaca ku urang coba urang meuli koran Kompas di jalan meuli Merdeka komo pos kota mah aya si Unyilan di hareupna si Unyil teh sakara tuh dasa arosok siapa aduh masa tukang maca doyok kabeh ya bang hendak banget lagi hampir kos doyok aja kayak mah Gusti berita lagi bangsa bemo nyungsep eta beritana kos gara itu bae jembatan patah jembatan dengdek jembatan tidak berdiri lagi di mana ya jembatan antung tidak kurang lembaran kedua si budak susu nu budaan sih eta beda teh bahasa kos itu buringas bae boro-boro nungor aki-aki kacamatana dibuka neuleuh kos kitu mah kacamatana dibuka caknya jelas itu make kacamata ge barang maca Quran bae rumek cak heran ieu mah mata asal maca Quran teh kadeuleu asal neuleuh nu kitu dibuka kacamatana goblok tah aki-aki asal bae teh mata teu bisa dipakai ibadah teh dipakai nu kitu bae nu liwat bae urang Lampung kaca dibuka muter amat sih bujurna sakana innalillahi sakitu aki-aki maca kitab bade baca deui pake deui kacamata teu kadeuleuan sakana sekolot ai tadi neuleuh bujur ngora keneh asal iyalah kitab-kitab wali teu bisa disapiraakeun boga aturan-aturan tersendiri Al-Quran ngatur aya syariat aya tarekat aya hakikat nu ngajelaskeunna kudu ahlina baheula Kangjeng Nabi teu aya Kangjeng Nabi sahabat teu aya sahabat para tabiin belah dieuna mujtahid qaulul mujtahid dalilul muqallid ucapan mujtahid jang dalil muqallid hese-hese amat tuh kos kitu geus urang nuturkeun mujtahid qaulul mujtahid dalilul muqallid dalil muqallid dalil jang muqallid maksudna ucapan mujtahid
Terus kebeladina kitab mujtahid dijelaskan ku para mufti ahli fatwa. Terus ke dieuna ku guru-guru urang tinggal di dalam guru urang nu nyekelan kitab salaf eta tuturkeun nu nyekelan kitab-kitab goer salaf ulah ditutur. Ulah SS engke kadituna tungtung nama ulah usolli ulah kunut teu kudu make kopiah jalan make sempak teu naon kadituna mah salat engke ujung-ujung mah teu kudu saralat budak geus lah. Tah jadi eueuh adab-adaban coba disalap masya Allah jeung beda-beda sinarna bahkan kuari keur meujeuhna kitu digalakeun deui di Indonesia kitab salaf lantaran selama beberapa puluh tahun dek ngaleungitkeun salaf kakarak endek doang teu mampu ieu oyag karakter bangsa Indonesia khususnya umumna di dunia akhlak manusia di khususnya di Indonesia umumna di dunia ieu hancur terbawa ku barat sehingga hancur-hancur. Mendak mulayan deui kuari geus dimusyawarah-musyawarahkeun di Jawa Timur, di Jawa Tengah, can datang ka Jawa Barat jeung Banten mah. Bahwa harus digali kembali kitab-kitab salaf bahkan kedutaan Saudi Arabia nu aya di Indonesia kuari geus menganjurkan galilah kitab-kitab salaf. Indonesia punya ulama besar Nawawi, punya ulama besar Kiai Hasyim Asy'ari, punya ulama besar berbagai kiai-kiai yang lain. Cek manehanana coba gali kembali kitab-kitab salaf. Ieu kedutaan Arab nu aya di Jakarta kuari di Indonesia geus menganjurkan seperti eta. Tuh lain lalagaan. Kenapa di Indonesia cek manehanana tidak sanggup mendengungkan kitab-kitab salaf hanya kitu minoritas padahal ternyata begitu digali isinya luar biasa. Nyana menganjurkan tolong kepada jebolan-jebolan Mekah, jebolan Madinah dan jebolan Mesir harap supaya digali kembali kitab salaf. Ulah kaget kesagedeung deui bakal aya hasil daripada musyawarah-musyawarah. Tuh dasar ku Allah meureun dek dihudangkeun deui salaf supaya kiai-kiai Golkar teh ulah terlena supaya kiai atuh urang atuh kula badek dikukuwakeun atuh emang kieu ngaji salaf mah ngan eta nu goyang-goyang inulonam goyang bagus kiai mah goyang-goyang lamun kuari keur mujuna dahsyat kemari di Jawa Timur minggu gitu setelah haul di Jawa Tengah nah ye untuk menembus ke Jawa Barat kemudian Banten ngan begitu diteliti di Banten mah eueuh nu diajak eueuh nu bisa diajak musyawarah coba eta di Banten mah eueuh nu bakal diajak musyawarah sebab intelektualna rendah kerendahanana loba geus diteliti jadi lain lalagaan sebab organisasi ge di Banten mah teu jalan intelektualna cukup asal di duitan supermi 2 uang sabaraha duit kana kamari ngomong atuh sia mental eta mental bos tak teu bisa tah informasi hanya datang ka kula atuh saeutikna andek aya pengajakan ka ditu ngan sekula-kula moal milu hasilna bae. Kenapa pakai tidak ikut embung aing beusi aya di koran. Antak kula siga de beusi aya almanak aya gambar kulaan cabut beuleum teu ridho kula. Beusi aya gambar kula di almanak berdampingan jeung saha bae terido setik-ketikasan cabut belum sakitu bae jadi kula mau embung kikituan foto ditempelkeun ge izin komo di almanak
harita ya Kiai di Sukabumi geus itu tanpa sepengetahuan kula nyana di Cianjur gitu Cianjur apa Sukabumi poan da Kiai lah nyin pondok pesantren jeung majelis akhirna gambarnya najeng kula waktu kunjungan dicetak di almanak sekian ribu bebe jaga kula hasilna ieu cenah tah Pak Kiai ieu majang pondok pesantren ulah cek kula hapus heula nu kulana di pondok pesantren di dinya kunaon kula ditempelkeun ulah dari doi mah cenah Kiai teu kudu kumaha asal Kiai izin teu izin embung emang kula sok neuleukeun kieu beta sok neuleukeun almanak batur aing ge mun dipoto kos kitu isina amat aing embung kecuali foto kula dibawa dicokot ku parawan masalah atuh lain deui tama intern tama kos itu hubungan bilateral tama atau internal gitu tama aduh masyaallah si aya ulah teu ridho teh bakolona naonan atuh geus kikituana pondok pesantren mau majelis salim atau gitu organisasi atau partai atau seseorang ulah kecuali jam pribadi baik tuh ya jadi sekali dia besi kebanggihan nah belum baik masalah lantaran kurang teresep jadi kitab wali kitab para ulama salafus sholihin kuari keur digali kembali digalakeun deui di Syria kemudian di Pakistan kemudian di India di mana Mesir nah ieu kuari keur di Indonesia hasilna engke tungguan beberapa itu minggu atau bulan deui kan geus dikumpulkeun alumni Madinah geus dikumpulkeun sekian puluh di briefing ku kedutaan Arab bahwa jangan terlena dengan paham-paham Wahabi aneh nah ieu mah anehna deui Jakarta nu Mekah anu Wahabi na pohara Arab nu Wahabi na ieu kedutaan Arab nu kuari menganjurkan seperti eta didiskusikanlah karena penurunan moral hiji kedua kekuatan perang Taliban Sunni kekuatan perang Irak Sunni Wahabi mah teu boga kekuatan di Iran anu gawok nangtangan Amerika Sunni di Indonesia lamun eueuh Sunnian bertekuk lutut di hareupeun Amerika nah iyalah deuk aya perubahan saeutik mudah-mudahan dia diberi kuat amin ya rabbal dan berbagai singgungan masalah doaya di Indonesia nu terjadi nu selalu bertolak belakang jeung ahli sunnah wal jamaah yakni salafus sholihin ieu kuari keur diomean deui lalauna bahayana gede ka hareupna entek kula ge kaondangan teu daek kudulah kula mah se ngaji jeung orang lembur jeung orang ketos jeung orang bangsa tuguha ranca bango masa jelema nu ti loka kota teh paling ceknya mah kota teh doyong sakitu kota teh doyong atuh geus jeung nu kitu aji orang lembur lah teu kudu ka kota sekedar informasi nah numantak kuari endek ngabersihan batin teh hese dina hayangna guru namana dina kapanggih jeung guruna berangkatna sulit keur carita cara padahal geus boga bagian mah tadi nyanana siap guruna sepanjang masa aya atuh ge beda uzlah teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung boga cara-cara tersendiri sanajan di imah bae uzlah mah bisa bae ulah mimilu bae ngasingkeun diri teu kitu mah sekali deui
mudah-mudahan turuba urang kamari dumadeus urang kamari melalui haul mudah-mudahan di samping urang hayang diaku murid oge mudah-mudahan urang bisa ngabersihkan batin urang tina kotoran-kotoran tina daki-daki tidak berbagai nanti menutup kemungkinan saha bae yang tidak terkecuali boh kalangan santri ustad kiai kalangan pemerintah kalangan pejabat kalangan ekonom kalangan petani jakabeh gen nurani nama bersih nu ngahalangan teh hubna hubud dunia hubur riasa hubul jahubul mal eta atuh pemerintah kiai bisaeun mangabersihan batin atuh istimewa pembisnis bisa ngebersihan batin atuh hebat gitu keneh atuh petani bisa ngebersihan batin atuh cakep luar biasa komo kiai mah jeung usan mangparati tapi lamun kiai na bae teu bisa ngabersihan batin makin jadi kiai makin takabur makin di kiai-kiai makin ria gede makin di kiai-kiai makin ujub atau turun berarti salah sautik ke masyarakat sia kiai atuh ka aing teh ulah manghaji malulu ateul aing mah ngadenge sia manghaji batu ira aing jadi kiaina kiaikeun atuh eta aya nu ngomong kitu sagala Gusti jadi kiai teh hayang di kiai ku jelema kiai mah ku Allah kumaha lamun ku jelema di kiai-kiai ai ku Allah dicalo-calo calo mait cenah sia mah geus puguh teh calo tadan dan lain sebagainya ai ku jelema hayang di kiai-kiai ai ku Allah dicalo-calo teu bagus ka Allah we hiji ka Allah taranta urang ngaji ge di dieu yang merenai macam bararisa hari nyurahkeun atuh bararisa nu bisa mah nu henteu mah henteu bae ngan nu jelas mah ieu ngabersihan batin urang ku lempangna ge ka imah dosa urang rara gagal eta lamun urang kadeuleun dosa di jalan loba jasa eta barang balik atuh asup deui aduh kapagi deui jeung dosa cak dosa ieu tadi eta aing raga asup deui jana ka dieu atuh kitu-kitu kaele teh masyaallah teu berubah nu kuduna mah hasil ngaji teh jadi daek kudang peuting daek salat duha daek maca Quran daek sedekah perubahan berarti ngabersihan da batin urang laga hirup teu mal kebal bakal balik jasa ka ditu bakal paeh jasa ditinggalkeun harta urang nu mana bae ditinggalkeun dulur urang nu mana bae anak pamajikan iwal ti urang babarengan jeung amal urang make jeung urang ngaapilainkeun ka amal kesempatan aya harta aya teh daek sedekah ngutuk bakal kesempatan aya urang nasihat teh daek udang kesempatan aya teh daek tahajud teh daek duha atuh rugi amat nu di dunia moal kebal ditinggalkeun ai kitu mah urang boga harta sedekah masjid pondok pesantren majelis salim selagi aya ieu aing jadi titipan ti Gusti kemah ditinggalkeun ieu peuting udang ala kadar tuh 2 rakaat bae mah duha kitu keneh maca Quran lah ta salat atawa peuting ieu urang paeh teh atuh geus geunah entet kaparanggi amal tuh ieu naon ieu amal ieu amal sedekah pan leutik amat pan leutik keur ieu mere kaduh mah juga aya jakal amat teu gede atuh mangkana cek dana teh nya petot deui leutik geus ya ieu bakal kapangi kumaha lamun cek Syekh Abdul Qadir mah cek Tuan Syekh Abdul Qadir begitu urang maot engke bakal kapangi cek Tuan Syekh Abdul Qadir sarua jeung Imam Ghazali ti ditu deui ti Kangjeng Nabi keneh rentul bakalna jelema-jelema dibentukeun jelema nu kasep nu setengah kasep nu jore nu hideung terus rentul dina kitab asrarna Tuan Syekh Abdul Qadir sarua dina ihyana itu Imam Ghazali kaparangi ditanya ieu saha-saha ieu loba amat ngaromong kula amal anjeun
ngaromong heula tah ngaromong heula tah ieu mah kasep amat ieu pan ieu mah tahajud ceuk alhamdulillah pan leutik amat pan ngan opat keur tadi ngomong tanya urang teh kaduhung amat aduh aing kaduhung amat keur ieu henteu eta pan dikitu-kitu tadi bayang-bayang ku Ustaz Abdul Qadir dina kitab As-Sarana masyaallah tah ieu nu hideung amat ieu sok naon-naon ieu ge amal anjeun amal di mana eta nyedekeun si Mbah teh ya can katobatan Gusti Allah ieu naon ieu nya jore nya ngacai bae amal kene ieu naon ieu mah koprok ieu mah ya Allah can katobatan rentul eta urang di jero kubur teh bakal kos kitu Gusti Allah mun urang sering ngabayangkeun kos kitu tah masyaallah merenung atuh amal aing sing ke karasep teh jarore asana paring celang bisa asana urang lamun ningalian kitab-kitab wali-wali Allah dibentukeun kitu muringkak bulu datang ka mana urang masyaallah mentek inget bae kadinya tak inget kadinya komo dina tarekat pun kaya tafakur ieu mah keur carita henteu norekat ge inget bae kadinya udang we urang beuting inget tah yeun amal ai nonton TV heula sakeudeung aya main bola atuh tungtungna mah tahajud eueuh eta kos kitu ngalobaan dosa nu ngalobaan amal-amal luar bayangkeun ku urang ketika urang di mahsyar amal rentul jarore boro-boro malaikat urang sorangan greget ka amal urang deuk sanu nulungan kitulah dina Asrar Syekh Abdul Qadir bayangkeun urang di mahsyar amal urang rentul ngadareuketan urang terus bae urang lumpat ka mana nyana nutur-nutur urang bae geus kabeh deres anu bagus nu goreng ketika urang endeuh ditimbang amal atuh urang ge boga sangka begitu neuleuh hararideung azana aing mah ditimbang ka dieu yeuh geus urang lagi boga sangka ieu eta kos karari itu disia-siakeun ge cek atuh deuk disia-siakeun ieu mah amal sia deuk kumaha tapi lamun kararasep baragus atuh tenang urang deuk ditimbang siap deuk ditimbang sabaraha jeung di mana siap urang geus neuleuh eta kararasep atuh nu bakal numpakan belah katuhu urang sorangan geus bisa neuleuh tah nu hideungna sapirangan dua doang waduh kararasep coba lamun hideung gawe waduh aing puyeng cekir iri ditimbang amal gitulah ucapan-ucapan Syekh Abdul Qadir bahkan aya sababaraha puluh ilham nu kunyana dikitabkeun dibukukeun ke kukula insyaallah iraha dibacakeun ilham langsung ti Gusti lamun wali lamun Kangjeng Nabi mawahyu bentukna Al-Qur'an atawa hadis qudsi ieu mah ilham dikitabkeun aya kitabna caritaan diri menang ilham ti Gusti anu menang ilham tanggal sekian malam anu mantak kekutubanna nampak lantaran ilhamna dikitabkeun ku hese-hesena dibaca kapanggih bae urang jeung Haji Ilham ya iya Haji Ilham ya datang kadinya Syekh Abdul Qadir mah bacaan kurang ilham tadi antarana ilham nu tadi dibacakeun amal urang dibentukeun ti Gusti eta teh dibacakeun nama Mas kadar uraian bae jadi urang isin ke di mahsyar teh lamun urang di mahsyar teh ke kieu teh tiuk bae kapanggih panding babaturan baji urang atuh eta naon eta lho eta nu hideungna teh ieu kredit mio ieu nu ieu apaan sa nu ieu tengah zakat nu ieu atuh pan isin urang bayangkeun cek Abdul Qadir engke bakal kos kitu masyaallah di dunia mama di kiai-kiai di akhiratna engke bakal kanyahoan nu keur kurang dibuya-buya teh ieu jaharari dong eta ieu nu ieu mah proposal ti Golkar cenah ieu mah alah isin jasa entek makin nyaho makin sieun makin api makin sabodo aing mah mikiran diri aing ge kararieu
jasa boro-boro mikiran sararia di dunia kene ngasingkeun diri. Kitulah ala kadar perjalanan wali. Kalamun bisa beda engke herang di jero hatena. Eueuh anu cara ricing, eueuh mio, eueuh Scoopy, eueuh Avanza, eueuh Innova, aya getrek doang di dieu. Ku atuh hiji ge gede tah trek mah. Eueuh, geus tenang salatnya ge ngina. Allahu akbar. Moal buru-buru. Allah. Nu aya di jero teh Allah nu ngahirupan urang, nu ngayakeun, nu ngarizkian, nu ngahirupan, nu maekeun, nu ngagerak-gerak. Atuh ngeunaheun kapanggih geus salat teh kapanggih jeung Allah bahasa sompralna. Keur ngobrol jeung Allah disebut munajat. Geunang Allah tenang. Aya kretek-kretek kurtak-kretek aya nu bangsa gungga ganggu aing ja aing mah keur jeung Allah. Teu izin sia ka Allah. Moal sieun urang. Aya kuntilanak bapak sia kuntilanak ka dieu. Ayo bariskeun ku sia kuntilanak sia. Incuna baona bapak kolot wae aing moal sieun. Aing mah keur jeung Allah atuh. Datang deui bapak kolot deui. Datang deui sia. Kalau banget. Melotot di dinya. Kasieun sebab ketika urang Allahumma Allah aya berarti sedangkan ayana Allah aqrabu min hablil warid leuwih deukeut tibatan urat genggerong ketika urang Allahumma rzuqni urang teh berarti keur jadi mutakalim Allah nu dihitobanana mutakalim jeung mukhatab teh deukeut urang jeung Allah urang kadeuleuna mah ku batur keur sorangan kadale go pamajikan ka haji sorangan bae tadi kamat padahal keur duaan jeung Allah nek sieun naon atuh kadeuleuna ku urang salat di masjid sorangan bae padahal keur jeung Allah nyanana kasieun jeung Allah henteu aya kasieun atuh jeung Allah ketika Allahumma Allah mentak ngadoa ka Allah ngadeukeutkeun diri supaya cak hate teh Allah teh pan aya aya yang mal disebut-sebut ku aing Allahumma rzuqni lamun Allah mah Allah teh aya berarti deukeut berarti aing keur duaan ketika urang keur ngadoa teh keur duaan jeung Allah tetep bae aya pocong mah lumpat-lumpat keneh keyakinan nu eueuh tah dek nendenkeun yakin di jero hate hese jasa dek nendenkeun yakin tah mah nu Allah urang munduh mah deus terus ka Allah ke dibere trek blek yakin ka Allah asal geus yakin bae ge ujianana lempang dicai teas cai hayang napak sancang bisa hayang nembus bumi bisa lantaran geus boga keyakinan tuh dunia nu Allah leutik tak Syekh Abdul Muhyi pamijahan jalan handap itu Syekh Abdul Hasanuddin jalan luhur ketika di Mekah dekat Indonesia pas ini heula ku hebat-hebatna Ki Khalil itu kaki Abdul Muhyi geus kita teu heula bae walau make nyusul jalan handap ngan yana ngarokok heula geus kira-kira beres nembus jalan handap tinggalin Gusti Maulana Hasanuddin ku sebab ngarokok heula tek keur ngaji mah ulah ngarokok kewe geus beres ngaji si tinggalin kecuali merenya na ka dieu rokona atuh berjamaah jeung kula masalah tah mah tinggalin kabehan tah mah atuh masyaallah ya urang hayang bersih hate jasa ngeureun bersih hate mah nikmat komo lamun pamajikan urang bersih hatena atuh sorga tah mah urang boga pamajikan hatena bersih bening mengkristal atuh salakina sorga moal marah di kumaha-kumaha ketika orang hayang nyandung atuh mangga ka haji masalah jelah di dunia mal kebeli cek bersih ka haji hayang masalah kula mah pokokna basal digilir bae bersih jasa berarti tah bersih jasa tah hatena tah ibu encan ge kakaraka ambodek nyandung nyeun kokoprak 5 geus dikieu-kieu we koprak biasana kokoprak jang kotok ieu jang salaki sehat itu bisa dibobodo inilah penjernihan hati orang melalui sholat
melalui ngaji. Roh orang gak bawa ku urayan-urayan wali, sebab wali na ahli ruh. Waliullah teh beruhna bersih. Ketika orang nyaritakeun roh wali, roh orang teh nyambung. Roh orang nyambung, orang yang melengak we ge nyaritakeun roh wali teh, oh gitunya. Bisa ieu bisa napak sancang, bisa kahandap. Roh orang tercengang. Cak roh orang sia tuh gitu. Sia tuh gitu. Kumaha tuh carana atuh ngajina ulah ngopi bae atuh. Roh urang teh berontak sebenarnya mah ka mata ulah nonton TV BK ceuli ieu mah ngaji ge HP di bawa bae. Roh urang berontak roh urang berontak. Dementak gen teu kudu make pamflet, teu kudu dilarang membawa HP, teu kudu asal rohna geus sadar engke ge HP diteuneun sorangan. Lamun make aturan-aturan kos kitu rohna teu terpaksa engke nafsu nu aya pangaji deui mah bas hayang sebab naon aku kan sangat mencintai HP, tidak bisa berpisah aku dengan HP, teman setia engkau adalah HP, sampai mati akan ku bawa cek HP teh iya gua juga teman elu ntar ke neraka bareng-bareng yuk. Dan mata kahesna ge ngaji teh nyadarkeun diri. Ai geus sadar mah ke salat ngeunaheun, ngaji Quran ngeunaheun. HP TV atuh diharam-haram TV cara urang Bogor atuh tetep we di hareupeun guru teu boga. Ketika eueuh guru mah waduh 27 in. Kamari 14 gua 27 in. Wow, luar biasa. Naon eta? Rohna teu sadar. Lantaran teu pernah nyaritakeun wali, teu pernah nyaritakeun ulama salafus sholihin, nu dicaritakeun ulama proposal, dicaritakeun ulama modern. Teu ashate dongeng ulama kos kitu mah. Sebabnya nama ngadongengkeun teh bangunan, ngadongengkeun perkembangan, ngadongengkeun teh debat. Panas otak. Panas ngadongengkeun tuh yang kemarin tuh udah beres nih kreditannya, sekarang ngeredit lagi tangkorak sia goblok meureun panas urang. Tapi pan nyaritakeun wali mah jawali mah teu hayangan dunia jijaeunya roh urang berontak aing mah jaresep keneh nyana berontak jual atuh nu Avanza meuli Innova tuh ngagedean atuh tah mah entak sambung-sambungkeun roh urang jeung roh kumal jeung roh nu salampurna minimal roh urang teh mengetahui roh urang teh hayang bersih mungkin ka neraka. Teh ketika ngadengikeun urayan-urayan wali nyana ngadengikeun tentrem hate ngeunaheun hate tuh jadi nyana ge neangan kangeunahan di mana coba ai oh ngaji ka Cilongok ngeunaheun ye cicing di hadapan tangkal Ambon ke tukang sate bari ngagebegan sate atuh tah mah 5 kali ngaji bisa jadi tukang sate tah mah tuh itu bebe jamaah ngaji roh ieu nu hasilkeun urusan roh urang boga keyakinan ya kitab buatan wali nyambung hate urang lamun urang kitab gos itu leuwih baca loba kitab nu modern teu nyambung jeung wali entek disambungkeun ku urang jeung waliullah hate urang roh urang jeung moal kebal ge pararae pan urang geus cara rambung mah pan ngeunaheun urang keur nyaritakeun masalah jiroh luar biasa hesena ternyata hese ngalaksanakeunana di negara mana ku ari nu masih keneh bisa dilaksanakeun hanya minor leutik di Indonesia mah geus moal bisa jasa ieu urusan ieu dilaksanakeun Al-Qur'an nu dijabarkeun ku hadis anu dijabarkeun melalui kitab ulama ieu pelebah ieu mah geus eueuh nu ngalaksanakeun hukum dah geus lain make hukum Al-Qur'an terserah sekedar ngaji bahwa Al-Qur'an kieu lah ngatur-ngatur soal pembunuhan adapun teu dilaksanakeun urang sebagai rakyat teu doraka nu doraka mah ti RT ka presiden sakitu wae cak RT sial aing ka bapa-bapa digaji henteu aing atuh ieu kumaha engke di akhirat atuh geus ge disidangkeun kumaha beratan hideung apa beratan kasep betul gitu bae amal
geus dibejaan tak amal nutur-nutur urang ge bakalna tinggal merenung mah di imah amal aing hideung tak kasap aduh inget bebayang keur ngora teh aduh mawa si doi kakarang bolong baheula waduh aing ojay-ojayan make ban hadana ge teu betus apa mulai geus teng 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 antak tobatan yuk memeh urang maot ya Allah mah maha hampura dosa urang keur ngora dosa urang nu hilap kamari kapeungpeureum tah roh urang berontak tobatan Gusti abdi dosa ka Gusti larangan Gusti ku abdi dirumpak tapi pan Gusti maha hampura deuk ka saha abdi minta hampura lamun lain ka Gusti jeung jenuh berdosa mah manusa abdi teh manusa geus moal balik-balik deui abdi Gusti mah mawa awewe kecuali engke mangge nu geulis deui sial cak teh sia kitu amat tobat mah unjukkeun ka Gusti laporkeun ka Gusti geus gurat batu set moal balik deui abdi rek nyaan abdi sieun ka Gusti bisi isuk bageto maot hampura Gusti mulai hiji-hiji mata urang tobatan celi urang tobatan istighfaran irung urang sungut urang beteng urang dubur urang kubul urang suku urang leungeun urang kolbu urang mulai geus lamun ke urang dina ilmu tasawuf mah latifatul qalbi na tobatan latifatur ruhna latifatul sil latifatul khofi akhwan nafas qalb tobatan alamul amri na jeung alamul khalqi na ditobatan mulai urang merenung sakurang teh mun dosa teu diampura ku mangkek beda leuleus hate ketika leuleus urang salat ge ngeunah Allahu akbar cek Imam Ghazali cek Syekh Abdul Qadir tanda urang dihampura dosa ngeunaheun salat ulah hese-hese hendak sahabat nanyakeun ka Kangjeng eta dosa urang ditarima jeung teu ditarima da ku Gusti Allah tobat urang karasa teh teu karasa kumaha hate ngeunaheun leuleus teu berontak ngeunaheun ke salat ke tentrem tanda ditarima lamun urang tobat terus bae istighfar tapi salat eueuh perubahan tanda can ditarima tobat urang jababari atuh nya hojalan mah ih cenah kiai ieu mah kadang-kadang ngeunaheun kadang-kadang henteu oh eta teh kadang-kadang Allah ngahampura kadang-kadang henteu tinggal lobaan mana we asal lobaan teu ngeunah teu dihampura berarti sia eta teu karasa ieu teu karasa ieu ku hate coba ge urang lamun boga duit bae sedekah tah nu butuh tah emang urang boga ibadahna teh dina harta tah hitung-hitung geus teu kudu dihitung-hitung buah juta buah puluh juta nu keur boga mah kira-kira ngeunaheun HSG ge kerek HSG tentrem hate tentrem ku kerek-kerek dah atuh teh udang-udang dohor asar ayeuna jelas lain kitu ngeunaheun ke salat ge leumpang teu kos boga dosa teh tenang tuh urang zakat keluarkan aya fakir miskin bere eta aya yatim tah itu aya pondok pesantren aya masjid tah coba ge salat lagi ngeunaheun Allahu akbar eueuh gangguan berarti ditarima ku Gusti tapi lamun urangna sedekahna riya mah pagon deui henteu komo nu nyeun proposal mah hese husuja Allah geus ditandatanganin can ai koneksi aya tapi can aya habar-habar sialan ghairil maghdubi alaihim salat sikos kitu heran deui eta pagawean ustad proposal goblok ya sebenarnya ikeur carita batin moal husu atuh kajitu entak di ilmu tarekat mah haram urang ngajukeun proposal sebab dedeketan jeung dunia jeung manusia ngajauhan Allah haram urang lamun nyaritakeun haram di syariat kos kitu teh salah di tarekat mah haram di dieu Imam Qurtubi rek nyaritakeun berbagai peperangan
di sababaraha bab. Pertama diceritakeun tanda-tanda datangna peperangan. Insyaallah. Mau tidak mau sebab ieu mah ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu Kangjeng mah la yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lain tina kahayang sorangan bicara teh, tetapi wahyu ti Gusti Allah, hakikat nama ucapan Gusti Allah. Urang nyaritakeun kitab ieu teh nyaritakeun pidahu Kangjeng nu diuraykeun ku para rawi. Hakikat nama keur nyaritakeun pidahu Allah. Urang nyaritakeun tafsir teh nu ditafsiran ku Imam Jalalain atawa tafsir naon bae Qurtubi. Hakikat nama keur nyaritakeun pidahu Allah Subhanahu wa taala. Nu boga langit bumi. Mantak aya anu nyaci maki pidahu Allah, atuh bela ku urang. Duh, aya deui nu ngomong, atuh Allah mah teu kudu dibela sebabnya nama gagah. Mending disesuaikeun sungutna ku urang. Aing mah jangan ngabelaan aing lantaran aing iman ke Allah. Sebab Allah nitah ieu kesucian Al-Qur'an teu meunang diajak-ajak. Lamun sia ngabela aing belalah Al-Qur'an. Tak aya bae nu ngomong kos kitu, Allah mah teu kudu dibela lah, ajeunna mah gagah jak kana. Geus ku aing mah mending dirante, diseret dibawa ka sumur parem. Teu beres ya. Tanda mulai dek perang. Rawa Abu Dauda an Mu'adz bin Jabalin. Tiki Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qol. Anjeunna nyarios cariosanana nyarioskeun pidahu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna umrana Baitul Muqaddas kharabu Yatsrib. Sanyana ramena Baitul Muqaddas, kerusakan Yatsrib. Yatsrib teh Madinah. Engke Baitul Muqaddas diributkeun, diperebutkeun antara muslimin jeung kafirin. Antara Yahudi jeung muslim Palestina. Moal eureun-eureun terus bae tamu wajeun kuku bage. Perang terus bae. Nyahoeun nya ge hadis ieu teh lain lalaga. Urang maka karake nyaho ieu ge kabeneran ngaji bae. Gitu ge di luar mah pan bari ngopi deui ngajina ge. Di jero onam ngajina bari bebeneran ge us ukai-akai bae. Sarua bae nu beres jeung ngaji. Nyuneuleun jem bae kos demo ka aing. Ya. Terus we teh Palestina mah perang teh kamari geus dibere itu kebakaran anu dahsyat. Tapi tetep bae sugan dijadikeun itibar kumaranana malas uzon ka muslimin. Sabaraha pemuda anu ditangkap dibakar ku orang Yahudi. Padahal eta kan seuneu teh seuneu model. Eueuh mimitina teu kanyahoan, wah beak kabeh. Tetapi dianggap ia perbuatan pemuda-pemuda Palestina tangkap tanpa salah, belum tangkap tanpa salah, belum cacat. Masya Allah kan biadab Yahudi. Emang kos gitu geus dicaritakeun urang lamun dicaritakeun hadis ulah kaget. Bantu ku urang mana bae, negara mana bae, wajarlah ngabantu partisipasi. Lantaran orang dibeukeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah, wajar pae syahid, tetapi tetap moal menang. Moal menang Palestina mah tetep bae unggal tafsir nyaritakeun walaupun bahasana kinayah supaya orang tetap berjuang. Nah, engke bakal rame dibuka lebar-lebar untuk berdatangan ke Palestina untuk melihat Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Setelah pembangunan Yahudi di sekelilingnya luar biasa. Wari
aya lahan mukmin usir bangun ku Yahudi, lahan muslim usir bangun ku Yahudi, tambah pamrih. Nek nyeri kumaha emang di Palestina lain sakada peperangan tapi penyerobotan lahan. Jelema-jelema anu demo tangkap tenden di satu daerah di dinya keluar teu meunang dibere teu paeh di jero. Namun aya kurang partisipasi ka jero eta ka daerah eta atuh geus karuru jelema di dinya. Tapi tetep bae himmahna himmatul aliyah menggebu luar biasa. Sanajan geus kurang dahareun tetapi iman anu luar biasa. Ganyang Yahudi, ganyang dihareupeun Yahudi. Anu tembak langsung jeger, paeh. Pemandangan paeh sehari-harina geus biasa di Palestina. Anak ditembak ku Yahudi biasa, bapak ditembak ku Yahudi biasa. Pemandangan paeh, tembak dan lain sebagainya terbiasa. Geus teu aneh deui. Syahid. Lantaran geus unggal poe. Urang ngadenge peperangan Palestina ti urang memeh lahir geus ngadenge. Ira ngadenge emak urang baheula. Mere informasi cong keur perang Palestina cong. Engke dibuka. Setelah Yahudi membangun terus dikukumakeun gitu terus sigarek eleh moal bisa. Sebab didukung ku Amerika, multi mendukung kabeh ke Yahudi. Hakikatna negara-negara anu kuari keur menjajah ka urang Yahudi itu teh Amerika Yahudi, Inggris Yahudi, Belanda Yahudi, Jerman Yahudi, Prancis Yahudi. Mami ka urang teh Yahudi. Datang ka urang. Resepna naon Yahudi mah jago jasa Yahudi mah. Resep toriko Yahudi nyeun toriko. Teu perlu kukula dicaritakeun sosok Yahudi anu datang ke Indonesia haju diterima ku bangsa Indonesia padahal Yahudi anu geus macam-macam di urang. Ai anak buahna si hate dan lain sebagainya eta teh anu geus garani. Terus diterima ku urang. Urang geus serba salah. Ieu engke naon kitu nga Yahudi muncul. Sebab didukung ku kabehan, ku kafir-kafir nyana nu kuat, nyana nu gagah. Mulailah dibuka pintu untuk memasuki Palestina. Urang bisa ningali ieu Aqsa, ieu makam Kangjeng Nabi Musa, ieu Kangjeng Nabi Ibrahim. Di dinya teh kan aya 2, ya Bethlehem Kangjeng Nabi Isa. Jadi satu pintu di dieu tek Masjid Aqsa, belah dieu masjid makam ke belah dia makam Kangjeng Nabi Musa, belah dia Kangjeng Nabi Ibrahim, di belah dia Bethlehem. Satu wilayah. Kangjeng Nabi Musa rada jauh. Cak Kangjeng Nabi sapamale dogan romyatan. Nah, di naon gitu Hebron. Nah, iyalah Palestina, Masjidil Aqsa. Mata Kangjeng Nabi disabakeun ka Masjidil Aqsa teh lain sasaba-sabana. Ieu teh masjid anu sangat bersejarah, anu terus bakal bercokol perpecahan. Begitu na peperangan. Iyalah Masjidil Aqsa. Maka ding didinya lawang langit teh pas Masjidil Aqsa. Lawang langit teh didinya. Urang ku hari maot dibawa ku kitu malaikat Israel nyawa urang. Nah, henteu sataek-taekna tuh lantaran di luhur teh lawangan. Ieu dibawa ke Palestina, pas di dinya naik ka luhur, set dibawa di dinya. Masjidil Aqsa urang kabehan bakal ditunggan geus maraeh. Nah, lawangna dia Kangjeng Nabi gitu. Man haza? Ketika Mi'raj teh eta lawang langit. Tah, engke bakal rame Baitul Muqaddas teh. Lantaran geus dibangun. Baitul Muqaddas geus dirapihan, dibangun. Sekelilingna pembangunan Yahudi. Kemudian aman, kuari onam. Kuari ge aman sebenarnya teu pernah teu aman. Ngana mah kabeneran aya penyerangan ti muslimin, jeger, perang. Padahal mah urang datang ngadi aman masalah. Datang ka jero masjid, urang dikieukeun make senjata ke Masjid Aqsa, dikieu urang salat, masalah. Sabar rakaat dinya 2 4 rakaat selesai. Keluar. Besi teroris sungkul cek nyana sakitu. Masalah engke mah aman luar biasa sebab geus teu berdaya.
manusia muslim geus teu berdaya nyana aman ditambah kabeh jelema di berbagai negeri berbagai daerah rame bakal karena muslimin geus lemah untuk melawan ke Yahudi maka aman pembangunan nu sakitu hebatna dibuka hanya membaca sejarah hukul oh ieu Aqsa cuma dibaca salat teu cuman dibaca dong, oh iya Aqsa, sejarahnya dibaca. Berbagai bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Cina, Indonesia. Wabeh dibaca sejarah Aqsa. Rome ke bakal nate. Nah, Yasrib bakal rusak. Yasrib itu Madinah. Yasrib bakal rusak. Dirusak ke berbagai cara. Dirusak ke berbagai cara. Dihadang, dihalang, dan lain sebagainya. Jadi kemakmuran Baitul Muqaddas kerusakan Yasrib. Madinah. Bakal lengke ayah pemboman bom dan lain sebagainya. Urang diberesion ka ditu. Bahkan dihadang ku berbagai kafir karena geus lemah kan muslim. Geus lemah. Ieu mantak RRC datang ka urang lantaran urangna lemah. Mun diadukeun urang jeung RRC, urang eleh. Eleh urang lamun make senjata zahir. Kecuali make senjata batin lain deui atuh. Emang kumaha senjata batin? Senjata batin mah lamun urang ngabetet atut. Senjata batin eta geus kitu. Urang RRC kok bau amat sih? Nah, ku bau-bau na hitut aja pendit teu kuat nembak cenah. Eta racun berarti. Jadi keluar ti bujur racun geus bae urang mah urang siap hitut racun. Dah, iya. Ya rame ke Baitul Muqaddas. Soh, hari geus mulai rame-rame dikunjungi di berbagai negara. Amerika mengunjungi, Inggris mengunjungi, Prancis, kabeh dikunjungi. Kerusakan Yasrib. Wa kharabu Yasrib khurujul malhamah. Kerusakan Yasrib keluar ada peperangan. Bakal peperangan. Perang ke bakal lain lalagaan. Kuari kakarak Yaman perang, Turki geus dihajar. Kamari Libya, Suriah eta kan sarua jeung penjajakan. Coba negara-negara Islam teh geus Baghdad, kemudian ayeuna Suriah, kemudian ayeuna Yaman, kemudian Turki dan lain-lain sebagainya. Nu kuat eta cuman sekedar Iran Syiah eta kan henteu sedahsyat ahli sunnah wal jamaah. Nya nama kan bisa diputer. Tah, kualantaran sakitu eueuh nu gagah atuh kan berarti. Nah, masuklah ke Madinah sebab sumberna kekuatan Islam adalah di Madinah. Nabi ya di Madinah. Mulai keluar peperangan wa khurujul balhamah fathul Konstantinia. Keluar peperangan Madinah, terbukalah Konstantinopel. Menangnya. Nah, kamari geus dia kaluhurkeun huruna raja Konstantinopel. Nah, engke negara-negara anu Konstantinopel bakal muncul. Berarti negara Romawi muncul kembali. Kemarin diacungkeun di Rum Romawi. Terus di Iran makan geus hampir maya naon katengana 50-50 kan, Kristen ambalaya, Yahudi loba. Terus di Mesir atuh geus sarua acak-acakan mantak acak-acakan ge eta teh kapan isme Yahudi. Terus per detik ieu can aman kan di Mesir. Suriah kitu kaya karena negara kuat kesunnianana hajar. Nah, terus ku ada tangka ayeuna wali Allah tembak, ulama tembak, tinggal aya nu barariasa bae. Geus hancur ke teu boga kekuatan. Tuh, di urang ge, di urang mana kekuatan gua di Indonesia. Perang urang bari bisa ngalawan jeung Malaysia. Sebab naon? Dideuleuh tina main bola. Main bola teh lain sakadar permainan biasa. Lain sakadar permainan biasa, ente mah neuleuh sakadar permainan biasa lain. Ente teu nyaho sejarahna. Lain sekedar permainan biasa. Baheula Indonesia ngalawan Malaysia sakicep. Di zaman Andi Lalah, di zaman di zaman Aswadi Idris, di zaman eta wah. Pokoknya sakicep, tapi kuari urang ngalawan Malaysia ge seseleh. Ngalawan Thailand baheula mah sakicep, kuari seseleh. Ngalawan Korea pernah Indonesia menang jeung Korea, bahkan diangkat di internasional. Kuari jeung Korea eleh nage Indonesia teu kurang ti 12. Di deul eta teh lain lalagaan. Di dunia olahraga teh aya motif
politik. 100%, besi NTT Jawa 100%, lain 10 20 100%. Di bola teh 100%. Ieu aya unsur politik. 100%. Beneran ieu mah kula mah laga. Matak nu muncul teh Eropa, nu muncul teh Amerika. Nu muncul teh negara-negara kafir malu. Negara Islam teh Arab sakitu galedena tetep teu muncul. Tetep teu muncul Arab sakitu kurang kumaha, tetep bae teu muncul. Suriah tetep bae teu muncul. Mana deui coba negara tetep bae Eropa, Amerika eta bae. Emangnya nu keur ngerajaina eta teh lain sakadar main bola. Geus dideuleuh ku jada kekuatan eta. Sebab kekuatan fisik eta adalah aya unsur politis. Kekuatan fisik aya unsur politis dan lain-lain sebagainya. Nah, engke geus kajahoan kelemahan moh muncul Romawi. Cidinya geus lemah kabeh, eueuh nu berdaya. Lantaran Konstantinopel geus naik muncul di negeri mana-mana bae. Kuari mah kakarake patung-patung teh di Karawang doang. Di Karawang patung-patung eta teh akan aya unsur-unsur budaya mah budaya bae, tapi budaya nu kos kitu kunaon haju dimunculkeun Karawang eta. Lumantak Habib Rizik gergeteun jasa ka budaya eta tetep bae terus kuari dek calon gubernur mangkani. Sia kudu nyawa tuh kos kitu tah. Mah greget jasa, sia mah nyawana ti aing meheran mah. Nah, iyalah bakal lagi terus lemah teu berdaya. Sampaikeun ka teu berdayana kumaha engke bakalna? Mukmin mah mukmin, muslim mah muslim, tapi kafir nunjukkeun ana geus lain make curug, make jempol suku nurut bae. Engke bakalna jadi babu bujang kabeh, jadi bujang kafir kabeh. Kuari mah hanya sebagian kecil doang. Jadi supirnya jadi karyawannya enggak mau kabeh. Sebab geus dikuasai ku kafir, teu berdaya. Kulantaran geus teu berdaya, dicobak di dinya engke bakal keluar dah dajjal. Pondok pesantren geus ada reueuh, aya ge geus berbau lain bau pondok pesantren, lain agama, geus ka ditu dunia. Mulai dajjal. Dajjal nyekelan dua, tangan kanan surga, tangan kiri neraka. Sahandek nurut ka Dajjal boga sorga, hakikatna neraka. Sajelema nu teu nurut ka Dajjal, sorga hakikatna neraka. Dibalik neraka hakikatna mah sorga. Nah, lamun nyana nurut urang nurut ka Dajjal, hayang duit tinggal nyekel we daun-daunan tah dibere. Hayang emas, batu-batu dicekel. Padahal eusina neraka. Jelema kade kabeh ka Dajjal. Boro-boro engke kuari bae kiai da bae ge asal aya pamarentah mere duit bae geus calaka sakumaha lele jumbo kita kiaina eta kiai jumbo melulu eta atuh komo kuda ajal engke masyaallah karim. Nah iyalah tanda endek peperangan heula, tanda deuk peperangan di heulanan ramena Baitul Muqaddas yakni Palestina. Engke rusakna Yasrib yakni Madinah, kerusakan Yasrib engke bakalna timbul peperangan bakalna dimenangkeun ku Roma, berarti ku kafir. Nah iyalah kemenangan kafir adalah setelah eta bakalna timbul dajjal. Jadi meme dajjal peperangan adalah dahsyat. Perang di berbagai negara. Perang dunia ketiga. Setelah perang dunia ketiga engke lilana wallahu alam lantaran perang dunia ketiga mah kan di negara sorangan. Kos urang guari. Negara Amerika aya di urang, negara RRC aya di urang. Berbagai tamu-tamu aya di urang. Urangna emang negara urang. Ya otomatis kan guari geus mulai belah dua, belah nu hiji belah Amerika, nu hiji ka RRC. Mulai geus timbul peperangan. Unggal negara bakal peperangan. Unggal negara bakal peperangan teu bisa terkuasai lantaran kabeh teu bisa dinasehatan. Ieu keur carita negara teraman di dunia Indonesia geus model kos kieu mengarah kana peperangan, mengarah emang bakal perang kabeh. Mulai mimiti partai ge geus mulai peperangan atuh. Ieu kamari ieu bae ge urang petilu itu Golkar ribut datang anu terbunuh segala rupa. Ieulah perang dunia katilu. Engke mah saimah beda paham pamajikan jeung salaki beda paham ribut
anak jeung bapak ribut silih bunuh silih bunuh saibah teh terus sak desa terus sak kabupaten wah kacau balau polisi geus teu puguh ngamankeun nu mana atuh abri geus teu puguh bakalna ieu membantu ka mana dalam negeri terus ka urang di dalam luar negeri terus ka urang dalam negeri kacau unggal negara bakal terus bae waju kabeh sebab pusatna Madinah perang kabeh geus perang ngan bakal nu muncul tetep kafir ieu mah pada urangna bae lah ulah loba omong kana sasahanya daripada urangna bae mah di dinya karak geus dikuasai ku kafir tapi lain setahun 2 tahun berarti kan puluhan tahun bakal perang kuari kan budaya terus ke fisik ekonomi budaya terus ekonomi terus perang fisik kuari kan perang budaya urang masih kena bisa bertahan walaupun kalah terus perang ekonomi urang geus kalah total urang perang ekonomi mah kuari teh geus kalah huluna kabeh Yahudi kabeh di urang henteu ka mana urang lumpat Yahudi kabeh kemudian di negara kuari aya amnesti teh ya engke bakal aya penyerobotan tanah kakara kuari mah pengusaha luar caknyana pengusaha dalam ge kuari teh geus araringgis engke mah urang boga tanah teu bisa bayar pajak cokot ku negara amnesti lamun diantepkeun bakal kos kitu henteu kumaha coba urang tinggal cuk berjuang teu kumaha sia dibere pajak we cuk bakal seperti itu urang kuari mah ayo motor boga nomor 1 nomor 2 nomor aya 1 nomor aya 2 nomor eta teh milik polisi berarti urang teh di dinya teh eta bayar ka polisi teu kumaha coba di samping merek nomor nu urang anu biasa pajak eta teh nomorna nomor 1 nomor sahuruf kitu atau nomor 2 bayar deui berarti urang ngontrak ka polisi gablek daun urang ngontrak ka nyana amnesti terus ya bakal sia boga naon teu dibayar cokot kuari carana seperti kos kitu kakara ge pertanahan perusahaan emang kuari nu mantap perusahaan ngeluh kunaon amnesti dipaksakeun terus bae koe meneng bae si wong tonggo meneng bae mengkonon ieu nu mantap kacau ge negara ulah disangka ieu teh ngeunaheun presiden kunjungan huahe menteri kunjungan huahe di jerona penuh tipu daya ieu mah pada urangna bae mah engke ente ngomong ditu pada urangna deui maksudna naon ieu keur nyaritakeun tanda peperangan geus mulaya tuh geus bisa dinasehatan kiai deukeut ka nyana teh lain mere lain neuk menta nasehat kiai supaya ngadukung nyana deuk naonan coba deuk naonan sana. Ieu kan keur jaritakeun tanda peperangan. Unggal negara bakal. Emang di Arab teu ngajerit kitu rakyatna? Ngajerit rakyat. Sebab naon? Baheula dibuka lebar-lebar untuk datang ibadah. Kuari geus boga kapilah. Tinda pisah ziarah dibuka di urang berbagai ngaranna. Aya pisah umal nu nyekelna ieu kabeh urang Arab penggede Arab teh neangan keuntungan tembas muncul deh dan lain sebagainya timbul peperangan rakyat ngejerit emang teu ngejerit sarua bae geus dicekel ku jelema-jelema nu kos karar itu di urang seperti kos kieu ngejerit unggal negara kuari ngejerit di Singapura emang rakyat teu ngejerit luar biasa naon bae kudu bayar ka negara atuh nu matak teu betaheun di Singapura teh lain embung nyeun imah tapi hayang nyeun imah ngan engke bayar pajak da kumaha ti ketiak kawin kudu nyeun imah sedengkeun nyeun imah kudu bayar pajak berarti kan kudu boga aktivitas anu optimal jang mayar eta henteu bisa nyana dah kena sanksi Singapura ngarokok bae kena sanksi di Singapura lha kumaha coba ayo emang ngeunaheun di Singapura teu ngeunaheun di Malaysia emang ngeunaheun gitu di Malaysia teu ngeunaheun di Malaysia teh teu betah panas dan lain-lain sebagainya di samping panas negarana panas situasina ulah disangka ngeunaheun sih di Singapura di Malaysia urang mun nyaho di Indonesia kuari urang lamun dibukakeun kabeh hareudang kuari ge hareudang lantaran jam nage geus jam 10:30 Dailah terakhir bakal khurujud dajjal.
mulai peperangan di awal mungkin di akhir bakal na khuruju dajjal perang beki dahsyat deui jelema kabeh gitu milu ka dajjal nu teu milu dibunuh pae dihudangkeun deui bunuh deui pae wa rawal Bukhari wallahu a'lam.